Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal maqam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Hadirin jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah orang sadayana masih kena dipasihan kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala biasa nyumpingan karena kewajiban urang nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan wasilah orang nyumpingan karena ia pengawasan naon rupi pamaksa dan orang sadayana digampilkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengka Bapak sadayana angkat karena ia pengawasan, mudah-mudahan lengkah demi lengkahna janten rahmat sinareun magfirah kangge urang sadayana. Uih teu pangaosan dosa urang sadayana mudah-mudahan dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah pangaosan rahimakumullah. Insyaallah dina pangaosan minggon ayeuna urang nyobi-nyobi ngabahas kasauran ba'dul hukama. Kasauran ba'dul hukama arba'atun la sa'adata fihi. Aya opat golongan jalmi anu wamantak menangkeun kebahagiaan. Sadaya aspek kehidupan muamantak dibikeun ka opat golongan jalma ieu. Kesenangan dina rumah tangga muamantak dibikeun. Kebahagiaan dina usaha muamantak dipasihkeun. Sadaya aspek kehidupan muamantak dipasihkeun kabahagiaanan. Mana nu opat golongan hiji alladzi yabkhalu bisolati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta jalmi anu qoret tara macakeun sholawat jeung salam ka Kanjeng Nabi. Dumawi urang selaku umatna diparentah ku Allah kedah ngaoskeun sholawat ka Kanjeng Nabi. Cek Allah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hei jami-jami anu hariman kudu macakeun sholawat jeung salam aranjeun kabeh alaihi ka Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah jeung malaikat oge parantos ngaoskeun sholawat Pak. Tah ngaoskeun sholawat teh diparentah ku Allah. Ieu parentahna parentah anu wajib Pak. Aya anu nyebatkeun amarna amar ibadah. Parentah-parentah anu sunat. Ngan piraku urang selaku umat Kanjeng Nabi tara ngaoskeun sholawat aja. Komo pami urang ngadangu aya anu nyebatkeun sallallahu alaihi wasallam misalnya tuluy urang teh teu nuturkeun eta teh jalmi nu korek Pak. Ngadangu jenengan Kanjeng Nabi sunat kami urang ngawala sallallahu alaihi wasallam. Jaminan jami anu maoskeun sholawat dina kehidupanana bakal dibarokahkeun Pak. Numawi para ulama seueur ngadamel sholawat dugi ka ratusan sholawat bahkan ribuan sholawat
ku para ulama dinamian. Aya sholawat pati geningan, aya sholawat mun parija, aya sholawat naon deui, sholawat syifa, sholawat nuroniyah. Itu sadayana aosan sholawat diangge tawasul ka Kangjeng Nabi. Abi madad tiasa sholawat mun parija datara diajarkeun ka pungkur ti Ali eta we kangge urang mah sholawat anu biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bade ngangge sayyidina mangga, bade teu ngangge mangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Teu kudu riweuh. Ngan kangge urang mah aya adab-adab ngangge sayyidina. Sok lamun urang ayeuna langsung nyebat Nabi eta teh rada kirang sopan. Misalna di dieu aya anu ngaranna Eman. Mudah-mudahan Gusti nyalametkeun ka si Eman. Sopan teu Pak? Teu sopan eta teh. Tapi diawali dengan kata Bapak atanapi akan. Itu adab-adaban kami urang. Tah ka Kangjeng Nabi oge aya adab-adabanana ngangge kecap Sayyidina Muhammad. Nemawi orang minimal dina sadinten teh Pak teu kenging hilap ngaoskeun shalawat 100 wihan ya. Kira-kira Bapak osok ngaoskeun shalawat dina sadinten sabaraha kali? Eta we cenah ari keur salat dina maca tahiyat. Eta mah teu kenging di eta pada tos janten wajib. Ieu mah di luar salat. Aya nu ngaoskeun shalawat di dieu 1000 kali sadinten. Teu aya. Nu 100 wihan aya. Aya. Terus aya? Ya. Pami aya mudah-mudahan we leresnya. Pami teu aya ya kumaha deui mudah-mudahan we tiasa maksakeun ya Pak. Intina sadinten sawengi teh minimal urang ngaoskeun shalawat 30 wihan. Ente 33 wihan atau 10 wihan. Insyaallah barokah sholawat wallah bakal digampilkeun dina sadaya kehidupan urang. Bakal dipasihan saada, naon saada, kabagjaan, kebahagiaan di dunia, parat dugi ka akhirat. Bahagia Pak. Cik ari urang hirup di alam dunia, seur sedihna, seur bahagiana kan. Seur balangsakna, seur senangna, balangsakna, seur susahna ya. Tah pami urang hoyong ngingkeun saada kebahagiaan di alam dunia ceuk bagel hukana aoskeun shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diangge tawasul Pak. Ulama-ulama kapungkur mah nalika keur meunangkeun ka bingung, meunangkeun ka susah, terlepas anjeunna ngaoskeun shalawat. Teras we digedar. Lisan ngucapkeun shalawat manah ngagerentes Gusti, abi tawasul ku ngaoskeun shalawat, mugi Gusti ngagampilkeun kana sadaya urusan abdi. Mun urang keur riweuh dina ekonomi ayeuna keur hararese Pak. Aoskeun we sholawat. Teu hasil tina ladang usaha, hasilna tina sanes. Barokah ngaoskeun sholawat. Kira kurangnya henteu kabita kan kabagiaan dipasikeun ka urang keur jalma anu ngaoskeun sholawat. Ngan punten Pak. Ari kasenangan di alam dunia mah mamantah dipasikeun. Ngan hari ketenangan mah pasti bakal dipasikeun. Ketenangan hati kumaha disenang nya ngaran senang. Lamun duit loba, lamun imah agreg, pamajikan leuwih ti hiji. Tiap aya kahayat kacumponan. Eta teh ciri anu senang-senang Pak. Tapi di alam dunia ku Allah mah mantap dipasikeun kasenangan.
Da Allah nyiptakeun jelema di alam dunia teh inna khalaqnal insana fi kabad. Kami nyiptakeun manusia teh fi kabad aya dina kacapean. Nu tukang usaha capek, nu jadi pejabatna capek, jadi kiaina capek, sakit Pak. Aya teu anu teu capek di alam dunia Pak. Capek sadaya tuh cenah abdi mah santai, pikiran capek Pak. Fisik teh capek, kadang kalana pikiran capek. Abdi mah santai we, unggal poe teh ngopi, ngoprek kafe, Facebookan, ningali komenan batur, monten. Nya fisik teh capek, ngan pamikiran keur teu boga duit mah anger we rieut Pak. So kadang kalana kitu kan. Numawi barokah jami anu ngaoskeun salat mah ku Allah bakal dipasian ketenangan dina hatena. Teu boga duit asante sugan jadi bingung, jadi bimbang, jadi gelisah, henteu tenang. Itu rezeki ti Allah hatena dibere ketenangan. Hoyong seperti segitu Pak. Malahan aya ngadongeng teh nuju ngararopi karena teh gerhara rese karena hartos teh. Duh hayang jadi jelema senang piraku cenah piraku jadi jelema nu burung mah. Tapi teu purun leuleum panganana cenah heureureuna teh. Hayang jadi jelema gelo hayang senang. Marukankeun kitu ari di alam dunia tempatna senang sanes Pak. Tempatna kacape. Ngan dinikmati kacape eta teh. Mun ayeuna jadi tukang usaha dinikmati ku usahana. Mun anu jadi tukang tani dinikmati tanina, janten pami dinikmati mah teu karaos capek, tenang we hate teh. Da urang mah nyuwunkeun kalau teh hoyong dipaparinan katenangan hati. Nah kumaha carana hoyong tiasa tenang hati? Cek Allah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat bahwa ku eling ka kami teh mantap nenangkeun kana hate. Tak ku ngaoskeun shalawat teh eta teh di antara eling ka Gusti Allah. Jadi we tenang hati urang. Itu Pak. Danganana oge di alam dunia manusia aya wae pasti kasusah jeung kabingung. Di setiap jami aya wae termasuk abi sami Pak. So kadang kalana aya kabingung jeung kasusah. Kadang kalana duit mah boga anu jadi kabingung kasusahna tina faktor nu sanes. Sok ayeuna keur boga duit so kadang kalana aya kabingung teh tinu sanes. Kadang ti babaturan. Kadang lamun boga karyawan ti karyawan hese diatur karyawan. Mar kadeueung sorangan. Kan eta teh jadi kasusah. Jadi kabingung karena pemikiran duit mah loba dahar mah teu kadahar udud mah geus pahang loba teuing tapi aya anu jadi susah tina faktor nu sanes. Kadang-kalana tina faktor rumah tangga boga pamajikan hese diaturna kan ayo we COD-an unggal poe teh lidik eta kurir anu kudu dibayar teh geuningan teu meunang teu. Duit mah loba tapi remen unggal poe maka kapan udet anu aya leres. Kadang-kalana tina faktor eta Pak. Entah alhamdulillah abi mah gadupun wajib teh teterangan ape, teterangan Cikurubu, Pak. Teterangan pasar. Ngan eta mun COD-an unggal poe kudu. Teu ka pasar teu ka ape COD-an keur. Anger we teu ari-arinya. Keur mah ayeuna masa gara-gara rampangnya kan. Hayang baso, hayang batagor, klik we tina GoFood. Kirinying datang ayahnya. Sagala praktis. Nya batur anu loba duit palebah urang anu hararese Pak. So kadang-kalana aya, kadang-kalana leungeuh. Tah jalmi anu ngadawakeun shalawat mah insyaallah barokah dina ngaoskeun shalawat dina hartana moal aya istilah teu ngalaman teu gaduh. Aya CF to CF aya kitu we jeung kitu Pak barokah ngaoskeun shalawat
Kan so kadang-kadang hari orang mah pleng sampai ayeuna munang jutaan di minggu tuh munang ampleng. Kadang-kadang munang bati teh jutaan, beak pakai anu nungguan deui bati ngahutang deui kasboan. Teu kau menang duit beak ngalewat tunggu da dipake mayar hutang. Tah barokah jami anu ngaoskeun sholawatna insyaallah kebahagiaan ku Allah di alam dunia bakal dipasihkeun. Kebahagiaan teh ketenangan dina hate Pak. Mun dina harta moal ngalaman teu gaduh. Beak aya deui, beak aya di teras we kikituan Pak. Barokah ngaoskeun naon tah? Sholawat. Mawi sorba dulu kame golongan jami anu korek tarang ngaoskeun sholawat bayahna moal mantak dibere saada kabagjaan di dunia parat nepi ka akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Sabaraha hiji tah? Hiji. Kadua golongan jalmi anu moal mantak menangkeun kabahagiaan teh jalmi tatkala dipentang tulung tuluy mampu keur nulunganana tapi teu nulungan Pak. Ta golongan jalmi nu kitu moal mantak menangkeun kabahagiaan. Osok aya tatanya anu sok nyungkeun tulung ka urang kan? Anu sok kahutang osok ka urang. Kapan eta teh mental tulung kahutang teh leres. Urang gaduh kira-kira na osok dipasikeun atau napi dikoretkeun. Kadang-kadang nyaannya Pak. Tapi ditinggalieun jamina Kang Isan. Lamun sakira-kira jamina kapercaya. Lamun ngahutang teh si eta masuk tepat waktu. Dina teu tepat waktu naon diosok sasadu. Tah mangga kurang dipasihan. Ngan lamun sakira-kira jamana teu kapercaya. Si eta mah hutangna teh ranui ka sasaha. Ka warung ngadeglik badag deui hutangna teh. Kana kireditan badag deui. Can katatang hampir tatangna ku si eta mah pernah diijuman duitna teh. Malahan kadang-kala antara dibayar alasan poho cenah. Tah kumaha pami aya jalma minta tulung sapertos kitu ulah dipasihan katumanan jelema kitu. Naon margina urang nulungan karena pamaksiatan keur manehanana. Urang teh ngahutangkeun ka jelema anu teu percaya. Apa sia teh tara mayar kana hutang? Kan ari hutang teh wajib dibayar. Lamun teu dibayar berarti doraka ka manehanana. Seolah-olah orang nurungan dina pamaksiatan. Mantap tekenging teh dipasihan. Tapi da cenah karunya, lamun karunya mah pasihan we ulah dihutangan. Eueuh duit sakitu mata nepi poksang we. Lah ceuk sage maneh matara dibayar, tah we jang sakeulin meuli beas jeung kudu jeung jajan budak mah. Mung ari kudu ngahutangkeun mah. Bisi ngadon kalah jadi dorakak keur manehanana. Kan teu kitu we Pak. Abi ge sok kadang-kadang aya jami anu kitu teh. Namun telah altos cenah kangge meser beas, kangge jajan budak, nuju kosong bisa. Apa tara dibayar? Ya sok korea kapanan Pak biogenya masih kena mending kena berewe yang sakelin jajanan. Aya 20.000 15.000 mah. Tos we aman. Gitu. Ngan teu kae ge ngari ngabohong mah aduh maju teu gaduh. Pada apa duitna loba bisi teh maknya jadi doanya jadi lugi duit urang teh Pak. Mending kana jujur we. Wayahna ayeuna mah moal biasa gitu we pabahasana. Teu kani ngabohong duga atuh bisi nya teu gaduh ka dituna. Kahardas. Dan mawi tatkala aya tatang urang anu menta tulung ka urang. Sementara urang mampu keur nulunganana tapi teu nulungan. Golongan jama nu kitu moal mantak menangkeun kabahagiaan. Dua tah Pak ya. Komo pami urang kitu teh naon? Kana rabok.
Bami urang dipenta tulungna dina masalah ilmu Pak. Misalnya aya anu hayang ngaos ka urang dina babagan ibadah, dina babagan salat tuluy dikorekeun eta mah malmunun dilaknat Pak. Mantap kerjami anu gaduh ilmu wajib ngamalkeun ilmuna, wajib masihkeun di ilmuna tanpa pamrih Pak. Ningali ulama-ulama kapungkur model ngararang kitab da sugan eta diburuhan Pak. Teu paribasa dina kitab sasakalana musonif ngarang kitab teh faqad sa'alani badul asdiko bahasa teh. Aya anu nyuhunkeun ka kaula sebagian babaturan kaula cenah. Hoyong pangarangkeun hiji kitab anu ngamuat masalah tauhid diserat ka ulama. Dugi ka ayeuna manfaat karaos kamanfaatan urang sumber ilmu teh tina karangan ulama-ulama kapungkur. Sok terang hadis Bukhari sareng Muslim eta teh jasa sahabat, jasa para ulama. Terang ieu teh hadis sahih, hadis dhaif, hadis marfu eta teh jasa para ulama. Moal terang urang kana hadis pamit ditulis ku para ulama. Mantap tekenging nyapirakeun kana ilmuna ulama-ulama kapungkur. Komo pamit percaya karena ilmuna para ulama menyapa. Kita kembali pada Quran dan hadis. Nyanya mampu orang ngagali Al-Quran yang hadis Pak. Apa hadis, apa tafsiran Al-Quran teh kapan nanti saha eta di para ulama. Jasa ulama ngarang kitab Pak. Sok pada di mana orang ngambil ilmu, sumber ilmu kan di para ulama. Malihat anu disaurkeun ku abi, diterangkeun ku abi, ieu teh tina karangan para ulama. Ulama di saha? Tina Quran jeung tina hadis. Urang mah kantun macana we nya Pak. Teu tiasa dikedah langsung ngaistinbat ngagali Quran jeung hadis mah. Sanes pakarna urang. Numawi urang mah kantun ngahuakeun anu tos kenging pangaliwatkeun para ulama, tos dikarang ku para ulama ditulis dina kitab kantun ngahuapkeun kantun ngamalkeun. Itu numawi jami anu tara tutulung ka batur itu golongan jami anu muamantak menangkeun kabahagiaan. Aya batur menangkeun musibah teh ngadon kala dipupuas Pak. Anjir waktu itu mah bongan saha cocok teu dah. Nah sok kadang-kadang kitu Pak. Di pesantren Sidoarjo, pesantren Al-Khazini, ayeuna teh nuju kenging musibah ambruk musola sareng kobongna. Aya 67 orang santri anu ngantunkeun. Ningali komenan-komenan netizen pedua eta anu nyalahkeun ka pihak pesantren itu ieu ngabuli. Mus rupa-rupa we Pak. Nya tambah kapanan lepat pamicek syarat bangun dina konstruksi bangunan. Tapi kan teu sepenuhna ayeuna nyalahkeun ka pihak pesantren. Kurmah ayeuna menang musibah, ngadon teras dibuli Pak. Kan gitu. Aluk mah ngadoakeun nulungan, ieu mah ngadon kalah ngabuli. Dasar jelemanya Pak. Tos aya ti nabina eta mah teu kedah bingung, teu aneh begitu. Kan dina Al-Qur'an oge aya jeung dikisahkeun Luqmanul Hakim sareng putrana nya. Nya model jelema rupa-rupa tangkapanana. Luqmanul Hakim nyana himar budakna dina himar anjeunna bari mapa katinggalin ku masyarakat. Ilmu teh cenah teu gablok cedok pisan. Eta di budakna di luhur bapana lempang pisan kasopanan tuh mus ngobrolna teh aneh-aneh ya. Poe anjing mah dibalikeun Luqman numpak himar budakna nuntut katingalin deui ku jelema ku masyarakat pokna teh ngobrol bener cenah bapana teh pisan ka gablek cedok budakna cenah kudu lumpang bapana tumpak dina himar teu mikir pisan jelema kan.
poe enjingna duanana teu narumpak marapat himarna dituntun kumaha pokna teh ceuk masyarakat jelema teh cenah kurang hideng jang naon boga himar ari teu ditumpakan mah kala ditutuntun tuh kitu Pak jelema mah teu aya benerna sanajan bener oge anger we kadang kalana dipandang salah nu mawi urang mah teu kenging ngadangu kana obrolan batur capek nu penting mah urang mah lempeng ngalaksanakeun parentahan Allah teu nyinggung batur teu nganyerikeun batur teu ngarugikeun batur cenah batur arek ngobrol kumaha oge kumaha karep teh teuing Pak urang mah ngambil sikapna kitu nya capek komo pamilawanan mah tah ieu di pasantren Al-Hojini ya Allah murang kali santri nuju berjamaah asar kenging musibah ambruk bangunanana aya kapenak murang kali nuju sujud katinihan katingang ku beton nepi ka remuk badanna aya sebagian deui anu pernah diamputasi sampeanana aya anu salamet seueur keajaiban keanehan namina ge murang kali santrinya Pak insyaallah anu maot sararahim Pak abi sok ningali dina HP sok narangsa ningali murang kali anu kaurugan katinihan aya netizen nu ngabaruli hayang nyintreuk Pak keur meunang musibah deur ngadon kalah ngabuli di Gusti lagu ari jelema ceke tah pami urang mampu mangga tulungan batur keur ngengingkeun musibah teh teu kenging ngadon kalah dibuli teu mampu urang nulungan doakeun atanapi sumpingan pasihan ku urang teh doa sangkan hatena teh bungah mung tiasa ngadoakeun hungkul Bapa hapuntenna teu tiasa mantosan naon-naon mudah-mudahan Bapa sing dipasihan kasobaran digampikeun sagala rupina meureunna ari didoakeun kitu mah hatena teh bungaheun leres lain kalah dijejelek batur meunang musibah maneh mah teu meunang musibah salah maneh lamun teu kitu mah beureunan moal tak cilaka keur mah meunang cilaka keur diobrolan kitu enakeun teu Pak sok lamun tumiba ka Bapa kitu kumaha mencilaka dina motor atanapi labuh rag-rag Bapa teh ayo jelema nu datang lamun Bapa teu tuak naik mah beureunan moal labuh bungan saha teu da tuak naik kan ari takdir kan sanu terannya Pak keur mah cilaka meunang kanyeri deur aya nu ngobrol kitu aya nampiling mah beureunan lo aluk mah ditulungan aya cilaka teh tah ari jami mah kapan rupi-rupi gitu Pak tapi kantos yang alaman gobis dina motor engkong-engkongan aya aki-aki lewat tadi cilaka abi tarik itu deh tarik engkong-engkongan gitu terus ngelaksonan lalaunan itu lalauan pas abi tarikun itu tarik nyebrang jadi we kajebret katabrak kan seueur jami teu nyaralahkeun teh nya tapi itu cenah santri teh mau motorna teh edan eling cek yang kumaha keur mah cilaka we teh bocor ieu teh deur aya nu ngobrol kitu selenting teh teu geunah Pak kadengena teh nya dangarana oge kacilakaan sanoyo kitu dan umawi saur badulu kama jalmi anu tara tutulung ka batur nalika batur menta tulung ka urang wayahna moal mantak menangkeun kabahagiaan sabaraha hiji tah kadua katilu golongan jalmi anu moal mantak menangkeun kabagjaan teh jalmi anu tara ngadoa sabada salatna tara ngadoa keur dirina tara ngadoa keur orang tuana tara ngadoakeun muslimin muslimat assalamualaikum assalamualaikum leos assalamualaikum geup kana HP tah golongan jalmi nu kitu moal mantak menangkeun kabahagiaan nu mawi sabada salat teh maksakeun urang teh kedah ngadoa Pak kan dina
tingkatan doa teh anu paling abdol urang nyuhunkeun ka Allah teh ku asmaul husna. Cek Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ku asmaul husna pek kadoa aranjeun kabeh cek Allah. Mun urang hayang dijembarkeun hate, hayang dileuleuykeun hate, panggil we asmana Allah teh ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tak sok aya geuning anu thoribohnya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif kadoguna teh. Lami kalamian tip 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 tip. Kade ngewe ku jelema anu pananti, jelema teh naon cenah tip-tipan ka sunu tawa. Eta teh saking husuna ngadoa ka Allah, Pak. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Hoyong digampilkeun rezeki, ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak. Itu ngadoa anu utama ku asmaul husna. Kan seueur asmaul husna teh sabaraha dina Al-Qur'an? Aya 88 kapungkur kurang kali sok kita dinanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin jeung saterusna. Dugi ka ya Rasyidu, ya Sobur ditawar eta kapungkur di sakola agama tadi. Da ina mah tos sarilak deui geuning apa mantap disunatkeun sarta acan ngaos teh ngaoskeun eta asmaul husna heula ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kedahana sabada yasinan teh nya ningali we kana Al-Qur'an gitu Pak. Sok kadang-kadang ari sareng mah jadi gampang. Jadi kakalengan paminyalira hese teh katalah ningali eta teh ngadoa ku asmaul husna. Aya deui ngadoa teh Pak dina tata krama ngadoa teh akukeun bahwa diri teh jalmi hina. Sadrajan ngadoa teh Ilahi ana abduka dalil, Ilahi duh pangeran abi ana abduka dalil. Gusti abi teh hamba Gusti anu hina, hamba Gusti anu fakir, anu butuh ku rahmat Gusti. Terus we nyuhunkeun naon anu dipika butuh ku urang. Eta adab-adaban dina ngadoa. Aya katilu jalma teh ngadoa langsung poksan kana naon anu dipika hayang. Eta mah kirang sopan, Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum, ya Allah pasihan Nabi artos 10 juta. Eta adab-adaban Pak ngadoa kitu teh. Nu bae kang urang sateacan ngadoa teh sangkan dugi doa urang ka Gusti Allah aoskeun shalawat heula sateacan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah heula teras ngaoskeun shalawat teras we ngaoskeun asmaul husna atanapi ngadoa anu sanes. Ngan kade sabada salat dina ngadoa teh utamakeun anu paling utama ngadoakeun ibu rama heula. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aya hadisna dina kitab Mukhtarul Hadits man taraka addu'a li abawain yurisul faqr. Sajama anu ninggalkeun anu tara ngadoakeun ka ibu rama maka ngawaris bakal jelema fakir Pak. Jadi jelema fakir anu tara ngadoakeun ibu rama. Itu aya hadisna dina Mukhtarul Haditsnya. Nu bawi urang maksakeun ngusahakeun sabada salat teh ngadoakeun ibu rama. Teras ngadoakeun muslimin muslimat, teras nyuhunkeun we pangabutuh urang. Ongkoh urang teh pangabutuh loba tapi menta kaloh tara. Komo ibadahna oge tara. Ai ngadoa loba sok kadang-kalana ibadah tara lepat atuh Pak. Anjeun dina kitabna oge dina Al-Qur'an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngabdu heula ibadah heula teras nyuhunkeun pitulung ka Allah. Ima terus-terusan barang penta ari ibadahna henteu. Itu hari-hari nya Pak.
pepeta terus hari ibadahan teu geuningan dan bawi ngusahakeun urang mah sabada nyuhunkeun teh kada ibadah heula yang tekenging langkung tekenging langsung nyuhunkeun salat heula atanapi ngaos Quran heula ibadah heula teras we ngadoa ka Allah. Ngan dina masalah ijabah eta mah urusan Gusti Allah. Kewajiban urang mah ngadoana. Anapun diijabah sareng teu eta mah urusan Allah. Bahwa dominalaka jadi naikan. Allah anu nanggung jawab al ijabah kana masalah ijabah. Bima yahtaru laka. Dina perkara anu milih Allah keur anjeun lain dina kumaha anu ceuk urang la bima tahtaru li nafsi bil waqtil ladzi yurid la bil waqtil ladzi turid. Allah ngaijabah kana doa urang teh dina waktu anu kumaha ceuk Allah lain kumaha waktu ceuk urang. So kadang-kadang urang mah ngadoa tengah penting isukna aya diijabah. Keun eta mah urusan Allah, tanggung jawab Allah masalah ijabah mah. Ngan kewajiban urang mah ngadoakeun. Ngan sing ageung kayakinan bahwa doa urang teh bakal diijabah. Ngan bentuk ijabahna rubi-rubi, Pak. Aya anu disuhunkeun kurang langsung diijabah ku Allah. Urang nyuhunkeun ka Allah yang digampilkeun pausahaan aya langsung diijabah endingna dilancarkeun usaha. Aya deui anu diengkekeun ijabahna teh. Aya deui anu digentosan kuno langkung maslahat kangge urang. Urang penting ngadoa hayang boga duit. Dari ngaran kala tadi ijabah ku Allah tadi bere duit sanes tadi ijabah ku Allah digentosan kuno langkung maslahat kangge urang. Nu kuduna poe esuk teh urang teh ditajong nepi ka samaotna kulantaran penting ngadoa digentosan ku Allah teu tulus ditajongna dipanjangkeun umurna. Aya nu kitu tah kan. Itu opat golongan jalmi anu muamat tak menangkeun kebahagiaan. Sabaraha Pak? Hilu hiji deui. Alladzi la yujibul mu'addib. Kaopat golongan jami anu muamat tak menangkeun kebahagiaan. Jami anu tara ngajawab adzan. Mawi pami urang adan teh sunat dijawab nih Pak. Allahu akbar sunat diwaler Allahu akbar deui. Itu golongan jalmi anu mamantak menangkeun kebahagiaan. Mudah-mudahan kuasilah urang nyumpingan kana ieu pangaosan urang sadayana dikerusakeun ku Allah Subhanahu wa taala janten jalmi anu ngengingkeun kebahagiaan parat dugi ka akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekap panginten mudah-mudahan aya manfaatna. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngamalkeun Pak termasuk abdi anu nyariosna. Milih hilap deui golongan jalmi anu mamantak menangkeun kebahagiaan teh sabaraha? Opat hiji. Tuh nu oge nya. Jalmi anu tara maca sholawat. Kadua jalmi anu tara nulungan batur. Katilu jalmi anu tara ngadoa sabada sholat. Kaopat jalmi anu tara ngajawab adzan. Mudah-mudahan orang mah ditebikeun ya Pak tina opat ieu. Sekap wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.